Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kaayaan harita puguh saukur paruduaan, sikep jeung caritaan anu mangrupa bujug rayuna manintin tetela mampu ngahudang ajen kalalakianana Mbah Rangkebong sok sanajan geus aki-aki oge. Nyaal ieu teh manintin. Halah. Nyaho bakal kieu mah ye. Dewek tadi nginum heula ramuan meureunan ieu. Akal jame jeung eulih. Supaya leuwih ngalimet kitu alah. Geus taya sora anu kadenge. Duanana geus teu ingeuten kana dosa. Mbah Rangkebong sanajan leuwih sakti teu burung runtag hatena ningali maninten anu geulis rupa pasrah diri ka manehna. Sangeusna ngarasa geus waktuna kudu indit mah. Harita manintin jeung Mbah Rangkebong terus lumampah rek muru ka tempat anu geus disebutkeun ku Sugarba. Sedangkan Sugarba anu geus nyaho kana kasang tukangna ngeunaan manintin jeung Mbah Rangkebong. Waktu keur dikorek kateranganna teh harita ti sanggeusna tepung jeung manintin ge langsung ngajakan badami ka Nyai Kintamani jeung Tuan Willem ngeunaan rencana manehna dina mangsana ngubaran tatu di jerona Mbah Wiku Buyut Sarenggi. Anu saterusna disatujuan ku Tuan Willem jeung Nyai Kintamani. Harita Mbah Buyut Wiku Sarenggi dibawa ka salah sahiji imah warga di Pilemburan anu aya dina pangaruh jeung kakawasanana Pakuron Lintang Jagat. Mbah Rangkebong da puguh teu nyahoeun ka Sugarba. Anu harita ngakukeun dulurna manintin. Nu dina waktu mimiti tepung jeung manintin ge teu nyebutkeun ngaran aslina tapi make ngaran Arga. Malah ngaran Mbah Buyut Wiku Sarenggi ge disamarkeun jadi Aki Muhdi. Harita Sugarba anu keur cumarita. Alah nganuhunkeun yeuh ka Mbah Rangkebong, Mbah. Anu aya datang dina waktu ayeuna kuring teh dulurna manintin, Mbah, ieu teh Kang Arga jadi ngemplong hate nama ye. Sabab anu di Arab-Arab teh aya datang di manintin. Jadi Aki Muhdi, Aki kuring teh keur nyandangan tatu di jero adu kawilang parna ieu teh. Alatan tarung ngayunan lawan anu ilmu silatna leuwih punjul. Tapi kuring percaya Mbah Rangkebong salaku tabib sakti tangtuna oge bakal mampu ngubaran tatu di jerona Aki kuring manintin milu nyambungan kana caitana Sugarba alias Arga ditujukeun ka Mbah Rangkebong. Tah janten kitu Mbah, anu mataku abdi diajakan ka dieu teh Mbah
baca sapira kowe atuh tabib sakti henteu mampu ngubaran akina Kang Arga Mbah. Abdi gaduh kayakinan Mbah mah salsat asa ku pangalaman dina ilmu kagaiban Abah. Kang adanan ngubaran nu tatu di jero balukar tina tarung mah memang geus teu aneh ke dewek mah. Geus lain saulang dua urang anu diubaran ku dewek gandang tuwe kudu ditinggali jeung dipariksa heula kayanana Jang Arga. Anu matak ayeuna urang tingali ka jero enggona we Mbah. Geus kitu mah ku Sugarba alias Arga harita Mbah Rangkebong jeung Manintin diajakan asup ka jero enggon. Ningali kaayaan Mbah Buyut Piku Sarenggi alias Aki Muhdi. Da puguh tabib sakti harita ku ramuan ubar anu ampuh Mbah Buyut Piku Sarenggi alias Aki Muhdi bisa diubaran tatu di jerona anu kalintang parna teh. Sangeusna diubaran tatu di jerona. Harita Mbah Rangkebong terus nyarita ka Sugarba alias Arga jeung ka Manintin. Ramuan dewek anu geus diinum ku akina Jang Arga bakal mampu Jang ngubaran tatu di jerona anu memang parna oge. Ngancang tuwe menang sababaraha poe mah ulah waka gerak Jang. Reuhkeun heula we, ngagoler heula we. Ngarah pulih deui kakuatan tanagana. Kitu tah Jang Arga Manintin. Sugarba ngakukeun ngaran Arga nyepengan leungeun katuhna Aki Muhdi alias Mbah Buyut Piku Sarenggi anu ngagoler. Bari ngabagikeun panetepna ka Sugarba jeung Manintin. Harita Mbah Buyut Piku Sarenggi geus nyarita tapi teteh lah dina nyarita mah masih keneh balelol teu kaharti. Bajunalek lan munuu sel belakok nud bajalalu Sugarba alias Arga Kerung silih tetep jeung Manintin terus ngareret ka lebah Rangkebong anu harita direret terus nyarita. Alah Jang Arga jeung Manintin teu kudu ngarasa kaget. Mun ieu Aki Muhdi ngomongna masih keneh balelol teu kaharti. Sabab saraf sorana memang kaganggu ieu teh. Keur mulihkeun sangkan bisa nyarita deui kawas biasa memang aya ubahana anu kawilang ampuh minangka bahan utama anu bakal dicampurkeun jeung ramuan ti dewek. Sugarba alias Arga ngarasa penasaran terus nyarita ka Mbah Rangkebong. Nah naon kitu eta ubar anu kawilang ampuh teh mangrupa bahan utama anu bakal dicampurkeun jeung ramuan Mbah teh. Nya keur mulihkeun sorana Aki kuring teh naon teh ya Mbah Rangkebong. Manintin ge milu mairan caritaan ditujukeun ka Mbah Rangkebong. Sok we jelaskeun ku Mbah naon teh ya eta bahan utamana teh Mbah? Eta bahan utama keur ubar anu bakal dicampurkeun jeung ramuan dewek teh memang rada bangga oge nyanganana Manintin. Tapi mun diupayakeun mah dewek boga kayakinan bakal bisa dibawa ka dieu eta. Ayeuna ku dewek bakal dijelaskeunnya ku Mbah Rangkebong dijelaskeun. Pikeun mulihkeun sora Aki Muhdi anu kaganggu saraf sorana kudu diubaran ku buah Srinata Dewa anu aya di Pileuweungan deukeut ka tempat disebut Sumur Legok Panamping. Kaayaan buah Srinata meh sarua jeung buah Mahkota Dewa. Ngan bedana buah Srinata Dewa mah teu saukur warna beureum buahna tapi campur
jeung warna koneng. Bagian luhurna beureum, anu bagian handapna koneng. Kawilang buah anu langka anu matak aya di jero leuweung ge. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeunana, harita Mbah Rangkebong terus mungkas kateranganana. Dah. Kitu Jang Arga. Ngeunaan bahan utama anu bisa dicampurkeun jeung ramuan dewek teh. Iwati eta hiji-hijina nyaeta buah Srinata Dewa. Kale bisi pahili jeung buah Soneta Group. Lain deh jabannya. Manintin ngaret ka Sugarba alias Arga balitus nyarita. Tah kanjut kumaha Kang Arga we ayeuna mah Kang. Pikeun meulikeun sorana Aki Muhdi teh memang kedah diupayakeun eta buah Srinata Dewa minangka bahan utama teh Kang. Sugarba ngahulang sakedeung siga nu keur mikir. Terus ngadeukeutan ka Mbah Buyut Pikul Sarenggi bari ngomong lalaunan. Aki teu kudu ngarasa leutik hatenya Ki. Pikeun meulikeun sora sangkan kaharti deui dina cumaritana. Arga bakal nyangan buah Srinata Dewa Ki. Sakumaha anu dicaritakeun ku tabib sakti Mbah Rangkebong anu matak Arga bakal terus ini teh ka Sumergog Panampingnya Ki. Sabab eta tempat deket ka Pileuweungan ngan di eta leuweung ayana eta buah teh gitu Ki. Sugarba negerakeun sikapna ka Mbah Buyut Pikul Sarenggi alias Aki Muhdi. Pikeun ngabuktikeun bela satyana harita manehna bakal indit ka Sumergog Panamping anu deukeut ka Pileuweungan. Pikeun nyangan buah Srinata Dewa sabab iwati ku eta buah kaayaan sora Mbah Buyut Pikul Sarenggi alias Aki Muhdi bisa pulih deui. Mbah Buyut Pikul Sarenggi alias Aki Muhdi netep ka Sugarba baitus nyarita. Belakok yang jalalah munung desal bualan sengehan gelatis ya. Sugarba alias Arga ngareret ka Mbah Rangkebong baritus nyarita. Kayak jadi kumaha ye Mbah mun ayeuna kuring ini trek nyangan buah Srinata Dewa teh Aki. Anu jadi Aki pasila oge kudu ditinggalkeun jadi kumaha dena ye Mbah. Ya kudu bingung mikir anu jadi Aki mah Jang Arga. Sabuah Jang Arga indit mah lewek jeung malintin anu bakal maturan di dieu tali apal geus jelas geul ku dewek. Sok sanajan geus diubaran tatu di jerona tapi pikeun mulikeun tanagana butuh waktu gitu tah. Yo wayahna we meunang sababaraha poe mah ulah waka gerak. Anu penting mah kudu diupayakeun sing teu pikeun ka hasil. Mawa buah Srinata Dewa teh Jang Arganya. Manintin milumairan caritaan ditujukan ka Sugarba alias Arga. Sakumaha nembe disaurkeun ku Mbah Kang Arga. Kang Arga tos sekedah salampang ku kaayaan Aki Muhdi. Memang saena sih upami bade enggal dibujeng ku Kang Arga milarian buah Srinata Dewa teh nya. Patokan nama muntos dugi ka Sumergog Panamping anu deukeut ka Pileuweungan. Tah di jero eta leuweung ayana buah Srinata Dewa teh. Mbahnya lelesnya. Ya bener gitu Jang Arga di jero leuweung jajeh. Lali pacar mah eueuh jajeh. Wewang kudu saganjang bisa menangkeun eta buah Srinata Dewa teh. Oh, mun hayang gancang mulihkeun di sorana Aki Muhdi we. Anu matak tong wakarek mulang. Kangaranan buah Srinata Dewa can kabawa mah ya. Sugarba jadi regreg oge hatena.
sabab sabot Sugarba indit ka Sumerlegok Panamping Mbah Buyut Piku Sarenggi bakal dibaturan ku Manintin jeung Mbah Rangkebong geus kitu mah harita Sugarba terus indit. Sedengkeun di tempat sejen nu disebut Pasir Gumarang, di tempat anu rada anggang ti imah-imah anu sejena harita aya imah panggung anu cukup gede baraya. Anu aya di jero imah teh tetela Ki Sangkal Wulung, Si Pedang Kalabang, jeung Andaru anu jadi muridna keur ngalobrol sarta pahareup-hareup. Sedengkeun Saraswati mah di jero enggon masih aya dina pangaruh panglumpuhan. Tapi bisa ngadenge kalawan jelas karena caritaan eta guru jeung muridna. Ki Sangkal Wulung anu harita keur cumarita. Yeah. Sakumaha nu geus direncanakeun ku urang duaan? Ayeuna geus jadi kanyataan euy. Daru, lakon gawe ilaing anu leuwih ti heula nyiridi kaayaan di kampung kahuripan. Sangeusna digempur ku musuhna jelas si Rawing memang eueuh di kampung kahuripan euy. Si Jaka Sinanglin jeung si Saraswati tacan pulih sapinuhna kasehatanana. Anu matak nu dilakukeun ku dewek jeung ilaing akhirna mah bisa mawa si Saraswati ka dieu euy. Rek dijadikeun sandra Andaru neuteup ka Ki Sangkal Wulung anu jadi guruna terus nyarita. Jadi tindakan orang anu saterusna rek kumaha ya teh Ki Guru? Sakumaha nu geus kungsi diobrolkeun ku dewek teh ya. Ngeunaan males pati hayang ngabinasakeun si Rawing mun ngandelkeun kamampuan jeung kakuatan ilmu dewek nu ayeuna. Bisa dipastikeun dewek moal mampu euy. Moal mampu dewek ngungkulan kakuatan ilmu si Rawing. Dewek bakal mampu ngabinasakeun si Rawing mun dewek Ki Sangkal Wulung geus bisa ngawasa ilmu panunggalan jati sampurna anu aya dina catatan rahasia eta ilmu titinggalna Eyang Jatinur Alam. Oh, nu dibawa ku Sinang Bule, incuna si Saraswati jeung si Rawing. Anu matak dewek teh kudu bisa ngapimilik catatan rahasia eta ilmu nu dibawa ku Sinang Bule Andaru. Terus eta Sinang Bule anu mawa catatan rahasia eta ilmu teh ayeuna aya di mana kitu? Dewek geus meunang beja euy. Sinang Bule teh keur numpi diri di Sumerlegok Panamping. Anu matak ilaing kudu datang ka Sumerlegok Panamping euy. Mun kitu mah eta catatan rahasia nu aya di Sinang Bule teh kudu dipenta ku Danu kitu nya. Mun teu dibikeun direbut secara paksa. Dibinasakeun we Sinang Bule na kitu. Ilaing kudu ngarti daru euy. Sausanajan Sinang Bule teh budak lalaki mangkat rumaja, tapi dina ilmu silat nama ilaing lain tandinganana euy. Dong borono ini lain dalah sok sanajan dewek serangan oge moal mampu ngungkulan ilmu silatna Sinang Bule. Anu geus tepi karena tahapan ilmu silat tingkat tinggi euy. Andaru kerung can ngartieun sigana mah kana maksud caritaan anu jadi guruna. Jadi mun dalu panggih jeung Sinang Bule teh kudu kumaha tuh Ki Guru? Oh, ilaing ngan saukur ngabejakeun ka Sinang Bule we ngeunaan kayaan si Saraswati nu jadi ninina aya dina cengkraman urang. Mun si Saraswati hayang dibebaskeun kudu ditukeran heula nyaeta ku catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Kudu make taktik atuh euy sarupan oge. Jadi ilaing mah cukup ku ngabejaan ka Sinang Bule we nu dijadikeun sandra ku pihak urang. Kumaha kaharti daru? Oh, nya kaharti atuh ari kitu mah Ki Guru. Tapi nah kira-kira bakal aya datang ka dieu kitu eta Sinang Bule
bari mikeun catatan rahasia teh kitu Ki Guru. Anu mantap lain kudu mere ancaman. Jeung waktu ka Sinang Bule. Mun manehna dina jero waktu 3 poe eueuh datang ka dieu, mangka si Saraswati anu jadi ninina bakal papisah pikeun salilana gitu. Geus moal bisa panggih deui. Kudu dikitukeun ku lain ka Sinang Bule teh. Beh maena mikir darunya. Kisangkal Wulung ngajelaskeun ka Andaru ngeunaan tindakan anu saterusna sanggeusna Saraswati dijadikeun sandra. Pikeun males pati ka Sirawing dirina kudu geus mampu ngayakinkeun ilmu panunggalan jati sampurna. Anu catatan rahasia eta ilmu dibawa ku Nang Bule anu keur numpi diri di sumur Legok Panamping. Sedengkeun Saraswati anu aya di jero enggon ngagoler dina pangaruh panglumpuhan jadi ngarti naon sababna pangna dibawa ka eta patempatan. Saraswati galecok dina jero hatena. Pat kudu sangka bakal ngarandapan kejadian anu saperti kieu. Kisangkal Wulung jeung Andaru anu jadi muridna. Obrolanna bisa kadenya jelas. Kumaha wae atuh ieu? Kang Rawing, nah rek diantepkeun wae ieu kaya anu jadi pamajikan aya di dieu. Abdi waleh teu ngarti kunaon anjeun bersida anu geus teu merhatikeun ka kulawarga Kang Rawing. Keningan Kang Rawing, kampung kahuripan digempur musuh teu bisa ngabantu. Kitu deui kajadian anu kalandapan ku abdi dina waktu ayeuna malah incu urang Nang Bule jadi kalibat karena ieu masalah. Anjeun bener-bener tega Kang Rawing. Kitu galecokna hate Saraswati anu karasana beut asa geus teu diperhatikeun ku anu jadi sarakina. Lain bae si Rawing teu ngabantu waktu keur digempur ku pihak musuh. Tapi kayaan dirina anu ayeuna dibawa ka eta patempatan beut taya pisan belana. Padahal mun si Rawing aya di kampung kahuripan mah tangtu moal ngarandapan kajadian saperti kitu. Kadenge deui ku Saraswati harita Kisangkal Wulung anu nyarita. Ayeuna lain geus teu kudu micen di waktu eta daru euy. Langsung ini teh ka Sumur Legok Panamping. Kudu bisa panggih jeung Sinang Bule, caitakeun deui ku si lain. Manehna saperti anu geus diomongkeun, non teh caitakeun ka manehna. Sakumaha anu geus diomongkeun tadi ku lain nya. Kisangkal Wulung ngajurungkeun Andaru anu jadi muridna. Terus init reka Sumur Legok Panamping, sangeusna Andaru init, Kisangkal Wulung asup ka jero enggon, terus ngumbar caitana ka Saraswati. Saraswati, pasti kadenge obrolan dewek jeung si Andaru murid dewek. Anu matak wayah namun hayang dibebaskeun kudu nungguan heula kadatangan anu jadi incu nyatana Sinang Bule. Yeah. Anu bakal mikeun catatan rahasia titinggalna Eyang Jati Nur Alam. Minangka keur ditukurkeun jeung Saraswati ngarah bebas bisa mulang deui ka pilemuran. Jadi nasib lain kali tinggal kumaha sikep pamadegana Sinang Bule we. Mun tapikeun ka Sinang Bule dina jero waktu 3 poe eueuh datang ka dieu, mangka lain kudu narima nasib papisah pikeun sailana jeung sakabeh kulawarga. Kisangkan Wulung mere gambaran ngeunaan kasalametan dirina Saraswati kali tinggal gumantung kana sikep pamadegana Nang Bule.
mun tepikeun kahentemikeun catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna ngandung harti teu nyaaheun kanu jadi ninina. Mun kajadianna saperti kitu maka Saraswati kudu narima kana kasibna. Keur kisah Kalbulung mah teu panasaran, teu laksana malas kangeuring kasirawing, tapi bisa misakeun Saraswati jeung Sirawing pikeun salilana. Saraswati da puguh aya dina pangaruh panglumpuhan. Sorana bangun taya tanagaan waktu nyarita ka Kisang Kalbulung. Anjeun teh jago kolot anu licik geuningan. Ngalakukeun tindakan anu tenya-tria Kisang Kalbulung. Sakudu nama anjeun kudu ngarasa era ku pangakuan diri sorangan salaku jago kolot anu boga karep hayang males pati salaki kuring. Tapi kalau ngalakukeun cara jeung upaya anu hina saperti kieu Kisang Kalbulung. Si laing rek ngomong naon wae ku dewek geus moal didenge Saraswati. Tadi ku dewek geus dicaritakeun mun incu si laing sinang bule dina waktu 3 poe eueuh we datang ka dieu, dengekeun ieu. Dina harti karep hayang dewek gagal terjadi kenyataan. Mangka si laing bakal narima kana akibatna. Sameme si laing dibinasakeun mangka ku dewek bakal dijadikeun heula pamuas nafsu. Lumayan geus koto ge geus demplu euy. Alah sengehan dia lah. Ngakelempong ge ya. Sabab sanajan si laing geus incuan tapi masih kena papal euy. Aduh. Jeung ngeusi deui ye. Artina masih kena pulen. Kisang Kalbulung kalahkan yang serikeun bari mere gambaran. Mun tepikeun ka gagal karek pamaksudanana, mangka sameme Saraswati dibinasakeun bakal dijadikeun heula pelampayasan nafsuna. Geus kitu terus kaluar ti jero ngon. Saraswati ngan saukur bisa ngarahu dina jur hatena. Sedangkan di tempat sejen lantaran Sugarba masa memeh indit ka sumur gok panamping teh nepungan heula katuan Willem jeung Nyai Kintamani. Ngabejaan ngeunaan kayaan Mbah Buyut Piku Saranggi anu geus diubaran ku tabib sakti Mbah Rangkebong. Teu matak aneh mun Andaru anu leuwih teu heula datang ka sumur gok panamping. Ningali kadatangan jalma anyar pinanggih langsung manggali nanyakeun karep jeung pamaksudana Andaru. Aduh, menjadikan ada jago ngorak yang menerojol datang ke Sindang nih. Coba jelaskan dong, siapa saudara ya, dan membogaan maksud apa ya menuju ke Sindang ke Ye? Dan tidak akan semata-mata datang menyampaikan ke sini kalau tidak ada perlunya. Aku bertanya sama lo ya, ngulang seteh ya. Ngaran dewek Andaru. Oh, Andaru ya. Ngaran dewek Andaru. Muridna Kisang Kalbulung datang ka ieu tempat teh nu disebut Sumur Legok Panamping. Boga karep pamaksudan hayang panggih jeung Sinang Bule. Sabalikna si lain saha jeung kenaon aya di dieu. Sangeusna ngawanohkeun diri Andaru ngajelaskeun maksud kadatangan anu hayang panggih jeung Nang Bule. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Gali Surali, si Jawara Idaman yang disukai kaum wanita baik janda maupun perawan. Kemudian kenapa ada di sini ya? Tadi nanya gitu ya. Harap menjadikan diketahui si Jawara Idaman berada di sini memang membogaan tugas menjaga di Sumur Legok Panamping. Sekaligus menunggu Nang Bule yang sedang menumpi diri di dalam Sumur Legok Panamping. Dan tidak bisa diganggu oleh siapapun juga. Dengerin nih ya. Seperlu apapun tidak bisa mengganggu Nang Bule.
terkait dengan kala pamasudan Andaru yang ingin papangi dengan Nang Bule, tentu saja tidak akan diizinan ya sama si Jawara Idaman. Begitu kan? Mengerti kan? Ahai. Salaku anu ngajaga di Sumbergok Panamping manggali nandaskeun moal ngidinan rek saha wae jalmana anu boga karep hayang panggih jeung Nang Bule ningali sikap jeung ngadenge caritaan manggali si Jawara Idaman Andaru jadi kasinggung. Netep seukeut ka manggali bari terus nyarita. Si lain montong ngaku-ngaku Jawara Idaman sagarupa sia gali surali koplok. Dewe geus cukup lila makalangan di dunia kajawaraan maturan Ki Sangkal Bulung guru dewek. Nah isi lain beda-beda teh. Asa kakarek ayeuna ngadenge Jawara Idaman pecekrek penggek goreng patut yang disukai kaum wanita. Dewek terus terang kasinggung ku caritaan si lain anu wani ngahalangan kana karep jeung pamasuran dewek. Nyata ngalaksanakeun tugas ti anu jadi guru kudu panggih jeung Nang Bule. Mun si lain tetep ngahalangan bisa dipastikeun dewek bakal ngalakukeun tindakan ribut sangdeung dewek. Andaru nyaritana ngandung ancaman bakal ngalakukeun tindakan mun tetep bakal dihalangan karep jeung pamasudanana. Ningali sikap jeung ngadenge ancaman ti Andaru anu bakal ngalakukeun tindakan ka dirina, harita manggali terus nyarita deui di bareng jeung Seli. Ahai. Dengerin bro. Kamu tidak usah menjadikan mengancam segarupi si Andaru. Si Jawara tidak akan menjadikan takut diancam oleh siapapun. Ya. Sudahlah, jangan terus dipaporose yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan fitnah. Sampaikan, ya. Untuk memaksakan kahayang yaitu untuk ketemu dengan Nang Bule. Tidak usah. Nanti kagiri kamu teh jangan picak-capekannya. Akan lebih baik kalau pulang sajalah. Kemudian katakan saja kepada guru lo Ki Sangkal Bulung tidak bisa panggil dari Nang Bule gitu karena dihalangan sama si Jawara Idaman yang disukai kaum wanita baik perawan maupun jande. Ya, yang ngerti enggak sih ulah gitu sekoblok he? Andaru jadi kahudang amarah. Muralang kamanggali baik terus nyarita deui. Ya, si lain bener-bener ngahala non geus ngargaan ka dewek segala surali. Goblok sia. Kalau kanitah balik deui ka dewek. Dewek teh geus mah mere deui ampun ka mangkul kawas si lain segala surali. Andaru geus teu bisa nahan di amarahna. Langsung ngawangun pasangan netep seukeut kanu dilawan bae nyarita. Alah, aya wae mah si Andaru ya. Gali, naon? Ancaman dewek lain omong kosong sia. Oke deh. Lu jual gua beli. Emang gua takut? Si lain montong kaduhung sia. Mun sakedeung deui bakal nyandangan ka nyeri mangsa kebenangan ku panjang dewek. Oke. Siap lah. Emang gua ini patung yang tidak bisa tihotat. Menjadikan keke saja akan melakukan tindakan pada si Jawara Idaman. Kalau memang begindang, dipersilakan please. Kamu untuk menerajang, sok. Jadah kurang ajar, rasakan si goblok. Heat! Edan sia. Lo yang nantang, emang gua mau diam? Enggak sih. Gua takut, gua malu sama Baraya Podka. Kurang aja lo, ya. Jorelat Cirung Andaru harita maju narajang kamanggali anu ku ijiran meh nama moal make kudu hese pikeun ngarubuhkeun nu jailawana. Saukiu angin semeran panarajang Andaru nebak kuat kana badan lawan. Najan teu ngagunakeun senjata pedangna tapi da puguh panarajang dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan.
tangtu Panarajang teu bisa dianggap enteng, tapi Andaru jadi kageteun. Waktu Panarajang dibendung ku anu dilawan, sauhiu kekejas. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing lumangsung. Jari jeug, Andaru anu ngajarije kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun Manggali tetep dina tangtungan bari gagaro kana bujur jeung palangkakana. Aluh, aku menjadikan atul bujur jeung palangkakan. Aluh, hanya lupa-lupa teli garo ngeunah geuning. Lalu enak ngagalu palangkakan jeung bujur. Biarkan aku untuk menggalau bujurku dulu ya. Nanti kamu akan di bagiannya diangsekeun karena cucungit manehnya. Alah, yang tidak dimengerti kenapa sih kamu menjadi ke belakang Andaru, ha? Si lain montong loba lelewas jaga Surali, urang ajar tadah si Panarajang dewek. Hei! Andaru jadi penasaran maju di Narajang leuwih ngaroncatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan Panarajangna. Manggali ngembangan Panarajang lawan sauhiu jiwar plos, sauhiu cingkrak plos. Harita Manggali lain bae bisa nyingkahan 2 kali Panarajang lawan, tapi mampu ngasupkeun Panarajang leungeun katuhuna anu ngahantam dada lawan ngajadikeun seueur karasana. Syuk cebrod jalah dada aing bolang aing, dada aing bolang goblok. Allah sesek aing. Andaru ngagero kaget penahan ka nyeri terus ngadaligeg mundur sabawa rengka ka tukang. Tapi Andaru gancang harta mancukeun di tangtunganana. Sedengkeun Manggali anu ngarasa percaya diri lantaran geus dibekelan kemampuan jeung kekuatan ku Rama Pamungkas, harita